Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Jeung deui kaduana nu matak ngabatalkeun kana wudu teh nyaeta nyabak liang anu hareup jelema atawa nyabak liang anu hareup jin. Nyabak kubul jelema atawa nyabak kubul jin. Atawa nyabak nyaeta bubuleud duburna liang dubur. Kekerod liang dubur. Atau kuluwung dubur liang anu hareup bool gitu. Jadi nyabak ayeuna liang bool gitu dah. Terus kamari ayeuna mun geus diterangkeun nya seputar eta mah. Tinggal anu matak ngabatalkeun kana wudu ku nyabak eta teh nyabak anu saperti kumaha nyabakna. Nah ayeuna mun tama kadar-kadar dicabak kunaon wae henteu. Nya eta lamun nyabakna bibatnil kapi ku jero dampal leungeun. Ai jero dampal leungeun teh nya eta teh dieu tina beh dieu pigelangan tapi kana ujung-ujung ramo. Ieu tah. Ya teh ayeuna mun teu ti dieu teh ngaranna teh kaf ka dieu teh. Seputar ieu. Jadi lamun nyabakna ku gigirna mah ku ieu. Ieu teh ayeuna mun teu maateul capit teh tek ke curug kitu teh. Jadi henteu ku jerona teu batal. Ku ieu mah. Atau ayeuna mun tama hayang teu batal ateul kanyut lain kanyut meureun sirit meureun kitu teh. Teu gesek-gesek ayeuna mun teu ku tonggongna teu batal. Dan nu matal teh ieu batnil kaf. Nah, atau ayeuna mun teu gencet ayeuna ku siku ada siku malain ayeuna kaf. Nu ngabatalkeun mah nyaeta di mana-mana cabakna ku seputar ieu. Ku beuteungna ieu ku jerona dampal leungeun. Luar ti ayeuna mun teu mako eta teu matak ngabatalkeun di dieu ayan batnil kafi teh nu sebutkeun jero dampal leungeun teh arrohah telapakna wal asobe jeung ramona. Jeung ramona eta sebutkeun kaf. Eta sebutkeun ayeuna mun teu makaf. 5 karana aya keterangan. Nyaeta ruwiya anu dicarioskeun eta keterangan rawa anu parantos nyarioskeun kana eta keterangan sa Asy-Syafi'u Imam Syafi'i radhiyallahu an Jabirin manten nampi tisina Jabir radhiyallahu an. Tah lajeng ayeuna mun tama saurna anna nabiyyak sayaktasna jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qol parantos ngadawuh mantenanna idza abdo di mana-mana ngarabak ngalakonan saha ahadukum salah saurang aranjeun kabeh biadihi kuleungeunna eta si ahad ila zakarihi kana zakarna si ahad fal yatawaddo mangka kudu wudu deui eta si ahad. Abdo yukdi ibdo anon ibdo menurut bahasa tuh idza udipa di mana-mana digabungkeunana dihubungkeunana disandarkeunana eta ibdo ilal kafi kana kaf ilal kafi kana kaf. Nah idza abdo ahadukum biyadi kana ibaratun anil masih. Jadi di mana-mana nyabak gitu. Jadi hartina ibdo teh kusaha didapatkeunana disandarkeunana kana kaf kana tangan mangka hartina idza abdo di mana-mana ngarabak hartina.
Ya. Anu mana ya namun tama ibaratun anil masih bibatiniha nyata kujerona eta kaptea kaf. Jadi ya mah kaf bahasa Arab lain kaf dus gitu. Kaf lain gelas ayeuna kaf. Jadi kaf bahasa Arabnya eta telapak tangan. Ari kaf nyaeta muannas. Jadi hukum nate muannas cek nyaeta ahli nahu kapsa setiap siap anu mujdawijen setiap ayeuna mun tama anu berpasangan eta teh hukum nate nyaeta muannas jad pan aya kiri kanan eta muannas ain eta pan aya namun tema panon kiri kanan berpasangan lawan setiap aya namun ta anu makna mujdawijen maka nunuduhkeun kana makna nu berpasangan mangka eta hukumna muannas kalimat teh ceuk tukang nahu cek tukang ahli nahu wal muradu bil batin anu dimaksud nyaeta ku jero hartina nu matak ngabatalkeun ieu nya bakubul atawa dubur bangsa Adam atau bangsa jin nu matak ngabatalkeun teh nyaeta yeuna namun tamakunaon teh ku jerona dampaleungeun nu dimaksud jero teh nu mana mayastatiru ingda itbaki ihdar rohataini alal ukhra eta anu sok kabunian nu sok katutupan dina nalika diadukeun salah satu ayeuna mun tama dua dampaleungeun nu dua eta kanu sejenna bari diantel nu mana ieu ayeuna mun anu katutupan tuh nah nu kabunian eta nu teu kaciri nu kabunian teh nu katutupan teh eta masukna jero lamun anu katempo tatemong tah eta tadi tah eta lain jero ya jero mah nu katutupan pok amprok itu eta aya namun tama hukum ya tinggal tungtung kitu keun berarti ieu lain jero torok jadi lamun aya namun tanya baku ieu teu batal nyabaku ieu nyabaku ieu henteu nyabaku ieu henteu nu batal nyabaku ieu ku ieu nalika diadukeun kabunian katutupan teu katempo nyabaku nu teu katempona eta nu matak ngabatalkeun teh nyabaku nu katempona teu matak batalkeun mah katempo ieu tah katempo ieu katempo nyabaku nu katempona teu matak ngabatalkeun nu ngabatalkeun teh di mana-mana dicabak kudu katempona bieu dina nalika diadukeun gitu oge nyaeta aya deui hiji syaratna ieu nyabak kubul boh kubul jelema boh awewe boh lalaki boh budak boh kolot gitu nya boh nu sorangan boh nu batur atawa nyabak ayeuna under-under kekerotna atawa ayeuna kuluwung duburna bangsa Adam atau bangsa jin nu matak ngabatalkeun kana wudu teh lamun keur gawara wudu jadi batal wuduna ku cubak-cabak kitu hiji ku jerona dampaleungeun kadua syaratna tanpa penghalang jadi lamun awewe tah deuk ngomehan ayeuna budak hayang teu batal make sarung tangan ngomehanana urang ge ayeuna mun taswah yang teu batal ayeuna mun tanon make sarung tangan make tilam das batal teh heugeningan urang ge ayeuna mun ta aya gagaro kanyutnya lain make sarung teu gegetret oge padahal eta teh naon lamun ayeuna mun teu mah teu ditilaman mah tigah kitu tigah kitu mesti ngomehan budak oge
Sehingga ngobrol budak oge tuluy ayeuna gegetet karena liang bool kana tai aya calanan aya sarungan gitu. Jadi tah hiji nyaeta naon dicabakna ku jerona jero dampa leungeun nu matak ngabatalkeun teh lamun dicabak ku eta. Kadua tanpa penghalang gitu. Kumaha lamun dicabakna lain ku jerona disebut teh mafhum nu kitu teh. Henteu ah ku gigirna henteu da tadi ge batal teh ku jerona. Ku tukangna ieu henteu ku tukangna oge ku tonggongna. Da ieu mah ayeuna mun teu ku jerona nu matak ngabatalkeun kumaha tuh lamun ayeuna nyabak si nyabak tapi make sarung tangan atawa kahalangan ku sarung kahalangan ku calana bari gagaro gitu teu da batal teh lamun tanpa penghalang sakitu jadi ieu teh bisa disimpulkeun diambil pemahaman bahwa syaratna ieu nyabak kubur jeung nyabak duhur bangsa Adam atau bangsa jin nu matak ngabatalkeun kana wudu teh syaratna teh dua hiji nyaeta dijabakna ku jero dampal leungeun ti dieu teh batasna dampal leungeun teh kaduana nyaeta syaratna tanpa penghalang lamun henteu ku dampal leungeun kudu sajen teu najan dicabak oge lamun ku dampal leungeun mah ku dampal leungeun tapi dihalangan henteu dipahami tah sakitu nya da kitu mah cigahna lah bisa ngaromong sakitu mah omongkeun eta kitu ngaji teh gitu tinggal tepikeun nu bebeunangan dieu teh geus jadi ustad gitu nu bieu teh ngomongkeun nu bieu asa tong ayeuna ngaleuwihan nu can diaji nu geus kaharti nu biasa kitu najan ayeuna mun teh tilamna teh ipis pokona mah asal make tilam gitu teu langsung kulitna teu batal nu katiluna nu matak ngabatalkeun kana wudu teh nyaeta walamsu basaratil ajnabiyati wallahu a'lam bissawab.